Dia rai laka. Sangu nage sangu akelnya mantap tuh. Katel badag ngaranna teh kancah. Ieu petugas penyiksirkan bawang berem cenah. Pengupas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang berada di sebuah perkampungan. Namanya adalah Blok Cinangka, Kampung Cikabeet, Desa Cimungkal, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Suasana hajatan di kampung cenah teh. Sangu nage sangu akelnya mantap tuh. Tradisi Kampung Cinangka, aya kena opak beureum. Sareng opak asin. Opak asin, opak beureum, papais. Putu ayu. Jeung putu ayu. Iya. Sang menghangkrong ke ieu Sok lah. ka hawana. Tuh. Masakna ge sa naon kara eta teh? Kancah. Kancah. Katel badag ngaranna teh kancah. Kancah. Yeuna teh emparanti yeuna teh hawu. Hawuna ge gede nya da kancahna gede. Kancahna gede, hawuna gede. Ya teh daging naon, Pak? Daging domba. Nah, daging domba. Sa ayakan. Ayakan sabaskom. Sabaskom. Kakara ieu mah. Isukan mah aya 2 baskom di mah. Jadi can aya mah ukur sawareh merenya. Ya kokina chef, master chef. Master chef. Master chef. Dadakan pernah. Biasa nama tara tukang ngarit gitu. Biasa mah ngaritnya. Biasa nama ngarit. Mun aya hajatan jadi master chef. Aing geus ibu-ibuna atuh bisaeun. Mah ibu-ibuna tiasana bawa hungkul. Bagus atuh. Kata disarbut dunia terbalik nya. Papai sanyiru.
Di medak. Ya petugas menyiksirkan bawang berem cenah. Pengupas. Putu ayu. Putu ayu. Oh, putu ayu. Ai putu gantung mata ayah Bapak. Ayu. Si Dada kayak rajin yang ngebantuan. Hai. Papai sana kecoel kan? Coel kan we ka dieu. Tanya. Papai senten hidung. Ini adik kakak. Rai raka. Dia Rai Raka. Gaduh. Kacang.
lonceng nak.